Agung babar tesamnya rempel gudung samya pang-pange sekar mekar inggalih panese si pandan arum banglus lampahipun astra jinga sareng Nyi Ijem anu dina waktu eta parantos jadi bebelahan terong saadat jeung sakalakuan anu kiwari aya di bumi nuju sempal kapiguyon antawis astra jinga sareng Maijem Jem bawa daun jauh ka dieu urang mais plastik Iya, kau buat isaha Jam lain hayang dikeriting kuku urang tarik lebaran ya syukur ayo ulah ngara euy tahan waru si Jem teh sangka eta bujur peot bisa ngagapruk. Urang-urang apa geulana oge urut teronggeng. Dirongrong bari dicongeng-congeng gitu betul lojer. Bisa di kopi gitu Jem. Lojer. Di kopi di monitor tukang kopi katabrak motor. Aduh, ampun ceng si Jem. Aduh. Kunaon sih hari seni jam pan urang kieu kapan seni urang jadi lamun urang hayang rerengkenekan di imah kudu seni urang seni Sunda nah iya atuh oh iya na aya seni barat mapan toel jadi beri dangsa geuning si hareupan si puntang tak si puntangan tak bener teu ya bener nah ayeuna mah mana jeung urang si puntangan cangkeng tuh da urang sudah hararese rek nurutan kos barat-baratan we gitu kitu kumaha rek muntangan tak maneh masing penjelut gitu lencing penjelut itu bagus da panaing urut nanggung kieu teh jadi hese tak bonjol ngerosot lah aduh ampun aduh pan basana ge basa deungeun mah jetemore tuyur tuh bari hartina teuing da ingin ngadenge ti batur ayo mana bisa bahasa Inggris Jam ya urang mah pengalaman geus ka Inggris mana-mana geus ka Amerika lain Amerika itu Singapura gitu iya urang Amerika ember nu loba laukan ieu anjing Amerika batur Amerika ke luar negeri teh ya bisa bahasa-bahasa jeung bahasa Inggrisna sayah naon iya gerak minang hitung bisa sing sok itu mun bahasa urang kita 1 2 3 4 5 6 tap bahasa Inggrisnya kumaha amun bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 tanya 7 8 9 10 bahasa Indonesia bahasa Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lamun bahasa Cina nanti hiji teh Iti sasih go laki pe kau tap rek cangkar tiwit jember. Karau sisi jauh aduh.
Soalnya bahasa Cina bisa. Oh, bahasa Cina bisa gitu. Bahasa ieu segala bahasa Inggris. Bahasa Inggris kumaha? Milang bahasa Inggris. Belanda. Bahasa Belanda kumaha? Mun cek urang hiji cek Belanda mah in. Into this will have seven and hunting. Nah itu teh 10. Tin teh 10. Amun 1000 butin. Amun 2000 bubutitin. Amun 3000 nya tinggal baju mah. Lamun 4000 bubututan. Kalau 1 juta buyata. Aduh ampun jeung aing. Ijem. Ijem. Urang mah cara seni teh resep bae kunaon mah. Oh, hah? Ari urang kana seni resep bae. Iya kudu atuh, daya mah seni urang. Mau saruba ka bisa deui ngamumulai seni urang lintang ti urang keneh. Nya atuh. Heuh, cak kitu. Temu deui ayeuna urang daek meuli kacapi banyak. Keur ngalatih maneh supaya maneh bisa nyenun. Anyinen. Maneh teh supaya abah maneh bisa nyenol. Anyinen. Tuh. Da bisa urang oge nyinen. Nyinen kumaha? Oh nyinen biasa kok sinden ayeuna kitu. Oh, cing sok atuh aing ngacapina. Da ipongan. Maca. Jadi kacapina tabeuh. Ker siap kacapina ngikeun. Sok. Aduh, bener. Ya, dengekeun ku sia teh ieu. Benar kabisaan geuning maneh kan. Oh, cicing. Aduh. Ya. Nunantung. Cici kan mulai dikagokan aing. Sok, kata. Ingat ya lagu ieu ya. Cahaya Suminar. Lain Suminar belegu. Ayana. Cahaya Sumirut gitu. Baingan. Atuh baingan tetepi. Ya, heueuh sih. Disangka hati. Terus Gusti kagungan jarawat. Belegu. Aduh, ampun deng si jem lain jarawat belegu. Aman tumor. Kagungan naon atuh Gusti teh? Aduh, si jem ampun deng sia ngarusak lagu coba si jem gitu-gitu ting mah. Narusak lagu itu kata-kata mah. Dengekeun. Paingan. Dengekeunnya. Atuh paingan tetebi disangkaan Aduh, hati dada. Aduh, cici sebelum. Jadi bisa etan ngagogog. Nggak ngomong belum. Tuh bawa dari aing. Bawa tadi saya ini. Gusti. Tuh. Bisa ngagogog. Aduh ampun. Hidup dicati si aing. Gusti. Kagungan dukawu. Sarakon aja mau kadeukeun. Kagungan dukawu. Sarakon aja mau kadeukeun. Aduh, sih aja. Arwana ulun terus ya. Sok, aya lagu Eslilin bisa maneh? Bisa. Sok, sirupanana teh ieu tah dengekeun. Sok, urang pangkatan. Sok. Eslilin mah cece. Kalapa puyuh. Kelapa muda meleguk. Aduh, ampun. Eslilin mah kang kepot. Kumaha cenah si jem? Kalapa buruh. Kelapa burung. Aduh. Es lilin mah dengekeun.
Sok pangkatan urang pangkatan. Ieu. Tuh, dengekeun. Sok, rebabna yeuh. Bagian mana? Cici. Yeuh, dengekeun. Es lilin hitam kalapa muda di canak mah kamajalaya abdi singga samar kaduga sabab aya geni sakadang mitokan sok ayeuna ijem aduh aing didorong-dorong dicanak kiri harja abdi isin ijem kunu garelo sabab kuring ijem jadi calana makanya ulang keberot sisi puji Oh nyari ya, gebrok gebrok. Aduh, ampun jam. Aduh. Beresnya ulang. Hah? Beres. Nah, coba beres belum. Beres. Yo yang nampak gaji jadi Jangan namprak ke Mas Adi. Aduh, ampun aing. Kudu bawa misi atuh jam sagara pagi. Boh dina kata-katana. Jigana urang namun kadengieun mah kudian direkam dah. Pasti direkam. Direkam naon kan? Aingnya direkamna di gorong-gorong. Oh pasti. Oke jam hari ringan yang nyegetkeun udur heula. Eta mah sekarang udud. Udah bukti ingat sudah. Tibang bakal sebola oge mani. Iku mah ingat jam. Tadi mais naon jam? Lapar yeuh. Mais naon, mais main. Aduh si Juri mais mayit. Mayit naon? Oh nya naon we anu tidak benang lidah. Lauk atuh. Heeh, syukur euy jam. Geus kabeuki ai jantung cau nu kamari teh diala dipais pan. Geus dipasak acan. Ai itu pan nomor we di juru. Naon nu nomor di juru teh? Eta urut samarap. Lo penting. Ai masak jantung kumaha naon wae teh samarana teh jam. Oh nyarupa-rupa aya manisan ge urang bisa ngulahkeun. Kumaha ai jam? Oh manisan kebo. Manisan mudi. Oh di kumaha belum.
Pokoknya mending we mending cicing carakelan heula. Urang nggodo gula. Balur. Da mah mai 1 kilo 2 kilo. Balur geuning kana kereta api. Menang nggodo gula, balik kan ka kereta api. Dahil kamu na nga maging ngabot. Jadi nu kitu teh manisan terminal dulu. Jam paling geus ka mana we karo. Ai manisna gajah. Kamu na yang manis. Anu mana aya leuwih nu meuna? Naon? Manisan pabrot. Manisan Pak Broto. Pabrot ka diuk. Balur ku gula na ngagodo. Keur mah Pak Broto teh geus goreng dodonges kira Pak. Ayeuna kudu dibalur ku gula. Moal teh jiga buuk. Jam aing aduh. Mun loba teh seuri da jam dulu jangar pamucetan hulu. Lalai. Sok. Iya yang diurutna ka ditu emang angkat ke jalan kareta mah tidak. Siapa saroja yang modern aing jam. Taya pamucetkeun hulu, taya hulu. Sok. Sok atuh sok. Sok. Iya aya naon ngajendolan. Bisul. Anu terjadi. Dai geus tere tanukan. Dicicing ya dia. Seriana aing. Aduh ampun jeung aing. Jam. Aing rumah tangga urang anu sakieu silana. Da tetangga mah gari leuheun urang kekocoblakan kitu. Atuh gareuleuna nya urang pindah. Kira-kirana urang pindah ti dieu ka mana jam supaya aman. Oh yang nu aman mah yang nu tiis. Heeh. Cicing di tengah laut. Wah aman dia akan lauk gering geus aduh. Hayang nu tiis teh kitu ijam di mana aing teh? Kudu di es. Aing kudu cicing na kulkas. Aduh. Ang jadi muka teh jager. Lain apaan aing teh kamari teh meuli TV. Hah? Lain teh cengiran dua siseujem. Meuli TV nu kamari teh kamanakeun TV teh? Oh, TV mana? Nu kamari teh menang meuli mana kapan di warung? Oh, apa yang diseut urang. Nu kamari teh menang meuli mana kapan di warung? Oh, apa yang diseut urang. Boleh TV diseungeut pelegu. Ning batur mah rupa-rupa nu ciri aya di imah aya TV teh di luhur genteng teh sok aya naon ngaranna teh? Oh, aya ucing. Oh, sarua jeung ngegelos ngomong. Lain geuning. Anu di luhur itu. Nu rangak-gak jiga cucuk peda geuning naon teh? Antemi. Eta nu buleud dini ngebulud gitu juga ayakan nu luhur genteng nu bola leunghar naon teh disebutna teh? Oh, eta. Antena naon teh nih? Antena naon teh nyaur. Anu jiga bokor teh antena parabola gitu kumaha naon teh? Ulang ngomong. Tadi itu yang harap kana mix centong jauh-jauh ceuing. Da keluar eta ngomong si keneng apa? Ngomong naon? Antena naon? Heeh, teh eta. Eta hampir ngaharip kana buju. Aing teh jam ka maneh teh geus bosen ti hareup mah deuleu. Heeh. Kumaha tah kira-kira cek ijem lamun aing geus bosen ti hareup kumaha? Oh, nya palingnya urang itupang. Lain ieu mah.
Diharap tegas bosen aing teh ieu nempo imah nu sakieu geus. Eta sia mah lumpatan kana jorang wae nya. Oh, cenah datang bosan diharap nya cek urang si tukang nonggeng udah. Caranya gebekok aing jering gitu. Aduh ampun jeung jam. Biasanya mah geus lagu kitu teh sok kawin lamun lajo delang mah. Heeh. Sri tinun ing paseh munafik. Aduh, paseh munafik. Busanter maneka warung kopi geus payu jam acan hari teh. Aduh. Bisa nyakang urus dalang gitu kumaha? Dewek mah da segala kacabak jem. Keningan. Ai mana bisa kakawin seperti dalang? Da tina naon aya dalang awewe oge. Oh, dah. Komo dalang awewe anehnya. Aneh, atuh gresok mana kakawin bisa? Oh, nya nunggus makin. Gresok. Saurilatan anak panjang sinengge. Aduh, si jem. Ya sabda urutan lah. Si jem ampun. Neng nong dasar panana jem. Sri tinun sok. Ini sok aja beleku. Tinun. Sri tinun. Tinun yen pakaian aku udah ditinun. Aduh ampun. Lain. Orang nyanyi dewe jem lah. Oh. Nah, ingat capi deh mana nyanyi deh sok. Urang lagu Sagagang Kembang Ros. Sok. Udah dimurah mare Kang Arti tengah. Hah? Udah dimurah mare. Lah mulai dulu. Gimana latihan balagu. Juga nek urang aya nu manggil, sugan tinu tahlil kumaha we. Ini aneh teh kalembur aya bisa mah. Ka mana? Oh iya urang narima panggilan kalembur. Ayo sumpanen. Sumpanen kitu. Sok loba nu ngadarepkeun. Aduh, sugan derek manggil lagu ampun si jam. Oh, cing air mangkat di lagu ya. Sok kenangan euy baban euy. Cicing kacapina yuk. Cicing. Ngabariok teuing atuh. Cok cicing. Cok. Cok. Sok atuh gerajan tarekeun. Cicing yuk. Mahal ukuran wae. Biasa we sangat Gagang Kembang Ros sok mane heula jam. Sok jam. Gagang kembang tawi sang bakti kadir. Aduh, si jam mau balik lagi. Majikan aing. Nah, dari tiga itu lah. Yo, kata-kata nak ketinggalan, pohoan tadi tadi parateun. Aduh kuburu, teh kuberit terus ya. Nih, mendingan aja lagu ieu we. Lagu naon? Potret manis. Heeh, sok. Potret manisna nu katampa kumaha kamari. Heeh, bener jam. Saya brokna terus poe Jumaah. Paduduaan manehna keur pulang jentu.
Potret manehna. Aduh. Luka tanpa minggu kamari. Terus Di figuraan disimpan di kade-kade. aduh majikan aing. Potret manehna Heeh. ke kamari eueuh irungan. Potret manehna ke kamari eueuh irungan. Tabakan. Si jamu geus teu balik kana segala rupa aduh. Maneh atuh. Ampun, cici tenang we. Sok maneh ngahariring geura oge. Aya ngadenge soal maneh. Buah kau. Oh, Buah kau runtuyan ijem. Curulukna katebak angin. Sebuah kaung eta ruruntuyan geuningan mah katebak angin. Buah kaung eta buah kaung. Ya ulah buah kawung wae atuh. Kitu kumaha kata-katanya kumaha? Ulah buah kawung wae. Bajing sak laguna aja. Buah galinggem atuh. Oh, cicok. Pokoknya mah buah naon oge sanada laguna kitu cicok cik maneh. Buah kawung. Buah kawung. Ruruntuyan. Tukang epot. Bener jem. Saruntuina. Dua. Saruntuina dua terus. Ulah kitu terus. Sasauran. Pilih abdi. Padua-dua. Oh si Jawa eng. Sama biji kembar. Jam tamu sia. Barisan eta kecapinan beresan. Aduh, sok sumputkeun. Kecapina tilepan. Bener. Buka pantona jam. Da bang kantor tadi tulakan ieu atuh. Heeh, mangga atuh kitu saha di luar gitu. Saha? Punten. Mangga. Araya kitu di lebat. Aya ieu keur molahan kacapi. Ini dirusak kacapi. Atuh buka atuh pantona. Oh, dah teu ditulakan. Da pantoan bari nabe. Kureregan coba reregan pinuh ulut nyusut adai. Oh si jam aduh. Mas mengalingi ya. Kita masuk ya. Apa ya Masuk. Saya mau masuk. Ya. Iya. Lain orang mana tadi jam? Dah. Jelekong. Kurang jelekong mah terkejut. Maaf Pak. Naon. Lain mau naon di panggung jam? Tuh granat. Oh iya, ayo saya mau granat. Naon sih itu? Kamera Malik gitu dulu. Punten Pak. Mengalingi naon di amparkeun etan ampar tuh sama na jam sama pas samping mana amparkeun. Iya terus kitu mina pacepot sareng bi ijem. Sumuhun ini. Ijem punjeun ieu. Masalah arek manjer. Mudah-mudahan ya, Cuk. Tadi sih ada yang urang ngahaleuang. Oh, mudah-mudahan ya dari jam. Potret manehna. Kamari mah. Oh, bohongan. Siapa masih kena ngecoblakan dong kalau jam. Kamu jam ini cik. Eta barek nundatan anak rek nanggap urang. Yo, sok atuh tanya jam. Barek kamarana itu. Ngahaja abdi teh. Aduh, tebih gininya bumi teh. Nuhun dah. Nanti pakai jijik ka dieu atuh jauh mah. Sula ulah sok emosi. Nangis abdi teh ngahaja aya keperyogian mun naroskeun
Soal pada itu 2 pengkolan deui teh kadang pas 17 pengkolan. Biasa ada di kampung mah curug ngeluk gitu teh. Oh eta teh istilahna. Nya tah di dinya pada pungka pengko nanyak mudun. Seueur alasan kamu mah neng teh caket nya cobi jara upami nengnya upami ngengkeun urang kampung tebi neng turun gunung nya tadi dinya cenah tebi caket cenah dinya tah curug teh balik ngeluk. Oh adi sorang nanyak modon. Abdi anak mudun. Abdi teh ieu karosannya. Abdi teh kataji ku jenengan bapak sang tuan rai sareng garwa ieu. Nuhun. Bae karosan ti kapaksa dikawin teh ka abdi teh. Ieu di panggul teh sanes lomari. Naon teh neng? Sumun di TV teh reporter anu dipanggul teh sanes ieu sanes lomari ieu teh kamera. Oh. Sumuhun depi teh pamageut di mana cek? Katawis eta rambutna rada bule. Waosna ge sami bule. Siapa teh irungna rada mancung saha teh teh? Rada nyari eta teh Mister Kabuladen. Mister Kabuladen. Mister Kabuladen. Oh, jam. Eta teh Mister lain Mister Kabulen. Kabulan. Mister silakan memperkenalkan, ini yang kita cari-cari sudah beberapa hari, ternyata ketemu juga. Oh, terima kasih. Iya. Minta maaf, saya tidak bisa bicara Sunda. Oh, tidak jadi soal. Dia betul mana keharapnya aing mah teu bisa tepati bisa bahasa Indonesia teh. Saya tidak jadi soal. Saya juga tidak apa-apa. Iya. Saya mau cemarau sedikit. Iya. Jadi saya ini mau dikumahakeun. Ibu, Ibu maler upami itu tacan rengse narosna. Ibu pada ngaradepkeun. Oh nya. Janten Ibu Dupi abdi kedang ngahejeun. Upami itu nujunya rios. Ibuan abdi kedang ngahejeun. Sanes. Udah kumaha? Upami itu nujunya rios abdi kudu ngisikan gitu. Sanes. Upami itu. Ya makanya ngelemas ka aing make upami. Kabawakeun ku semua sisiem. Jadi Bapak punten teh banyak. Oh, jam. Ya teh wartawati. Apa si wartawati? Oh, anu tukang lotek teh. Oh, bener. Anu sok nulis-nuliskeun naon gini. Oh. Dina surat kabra. Surat kabar. Betul. Betul. Saya juga tahu. Jadi itu surat kabra. Jadi ieu teh meureun anu sok nulis-nuliskeun anu. Dia yang tulis, tuan yang potret. Oh iya. Nah itu begitu. Saya yang nulis, tuan itu yang muncul. Betul. Jadi ibu ini yang menulis-nuliskan, ini yang ngeburusut muncul. Ngaberejer. Begini. Hari ini saya ada sedikit bahagia bahwa dapat tugas disuruh wawancara negarelo begitu. Iya, betul. Saya juga ikut sedikit ngawur ya. Iya. Lupa lagi. Jadi maksud Bapak ini datangnya ke sini mau naon gitu. Mau apa saya kesini Pak Sepot? Dia nanya ke aing. Bapak mau apa? Ya. Bapak. Ya kita ini mau apa? Ibunya? Ibunya apa? Tolong pikirkan semua Bapak saya. Apa baiknya? Jadi saya harus mikir di sini. Iya. Ya, saya pengen masuk televisi. Saya minta dipotret sama tuan sama ibu. Oh maksudnya teh kieu meureun jem. Kumaha coba? Jadi urang teh diabuskeun kana televisi. Cenah. Aduh teh. Taman teh awal gayahna awak teh kudu dara dibegangan saeutik abeh rada abusna polisi kana TV. Karena TV. Jadi mana teh dibebeskeun huluna heula kana TV daeng teh. Aya liangan itu. Aya engke teh dina TV teh aya ijem leuleumpangan urang bisa lalajo zaman ayeuna teh gini. Heeh. Kumaha teh kira-kiranya? Hanya urang mah isa kira eta mah pae mah awak urang teh heula. Mending kana dreum gedean.
Lain ieu teh rek disorot. Ijem jeung akang teh disorot. Laras gitu betul Tuan? Apa? Jadi saya ini mau disorot betul? Kalau itu saya ini itu lagu. Saya ini si gembala sapi. Iya. Ya, kemudian yang disorotnya itu ya sapinya. Iya. Jadi apa? Jadi kalau sapi bikang mah sudah dijual kemarin. Sama ini Nyajem. ibu ini. Iya. Mana teh lain disogot sapi kemarin teh? Jadi nguruskan sapi apa kurang deh. Enak. Aduh si cepet kemana. Kurang bingung ya Pot. Wah, eta tuh. Maksudnya iya, orang kata erek dikanu tipikeun lain. Heeh. Oh, erek disinting. Nya. Nah, mau ke TV, mau nyanyi, mau drama, mau joget, saya ikutan. Oh, ikut gelo. Betul, Pak. Ini bukan alat potret ini. Itu apa? Ini radio mau saya jual. Ini mah lain rek nyating aing tukang kredit ini ijem. Keur beakeun ongkos keur balik ke Australia meureun. Jadi ibunya ini wartawati ini diam saja kenapa sih? Bu, kenapa ibu diam bae? Teu daek ngkaso teh deuleu. Kunaon? Itu ngamlong bujurna. Abdi teh kiat ti ngalih nanggap ningal wajah bapak sareng Nuhun. lucu. Lucu, dupi ibu teu daek nyingkah kunaon? Itu tiasa balilahan. Tiasa ingkah balilahan kunaon? Tase. Oh, Jadi ini dipercepat sedikit ya. Saya mau wawancara ke sini, ya. mau bertanya tentang kesenian di daerah ini ya. Iya. Menanyakan umur saya begitu barangkali. Jangan ngatur saya ya, gimana saya aja. Iya. Pertama-tama Tuan tanyakan bagaimana perusahaan saudara di sini. Jam jawab, atau jam itu bisa ngejawab. Jadi Tuan ini bekerja di Ragati gitu nggak? Hah? Di Solokan? Saya tidak diragaji. Saya datang ke sini ya mau jual radio sama LOG. Iya, untuk pulang. Untuk masuk TV. Jadi liur semuanya. Ini Isa, saya jadi terbawa tidak balik gini. Tuan ngomongnya jangan Pak Baliut. Itu Pak Baliut sudah saya wawancara di sebelah sana. Oh sudah. Ya tinggal ini ibu sama ini. Tetangga orang Pak Yud. Pak Yud teh geus disoting Pak Baliut. Iya Pak ya. Tadi abdi geus ngawawancara sareng itu ka Pak Baliut. Ayeuna hancur ka Pak Kukis. Manawi tiasa patislah. Iya. Jadi supaya bicara kita enak, sebetulnya saya bisa bahasa Sunda sedikit. Iya. Bahasa Sunda sedikit. Ari bisa mah Sunda wae atuh. Dengan saeutik. Jadi kalau banyak saya sedikit pintar begitu. Nun. Jadi Bapak Bule ini kalau banyak bicara bahasa Sunda sering muntah gitu. Tidak, saya tidak pakai yang luntur-luntur. Sudah? Iya. Ya kalau muntah itu kan luntur ya. Gunung Galunggung yang kemarin itu. Apa sih maksudnya Jem? Gimana nih Jem? Jem? Cici kalah nongeng, kumaha Cici? Bingung mikiran anak urang oge meni, rasaan murah jantung urang kos. Begini, saya berdua sama Non Isa ini mau memajukan saudara-saudari. Tuh gini, nek ngamajukeun urang terek diseret-seret. Sana diseret-seret maksudna Pak. Kumaha? Bapak teh saudara mainnya tos fatale Pak. Kalucuan Bapak sareng kalucuan Ibu teh tos dumugi ka celuk aun-aun ka kocap ka janapinya ka jam paling angin-angin. Samun ti taun sabaraha rupina badan ditaroskeun kitu nama. Betul. Tapi sebetulnya akan saya ambil fotonya dulu. Ya. Akan saya setting coba itu bergaya dua-dua. Iya, Jem sok manen Ibu dapur eta dangdos entong ngaosin yang anu. Ciciuk dina tak-tak aing maneh. Kiraku. Oh, sok nece kana tak-tak aing. Itu ininya itu apa Isa ini namanya apa? Tanuk. Bukan di atas leher itu apa ini? Oh, kepala. Kepala. Hulu. Iya, hulu. Oh, di atas kepala. Ya. Oh, rambut namanya. Bukan kalau rambut itu
Untuk sikat gigi di saya. Iya, ya betul-betul jadi ijem teh naik karena tak aing. Iya, Ini Bijem maksudnya di atas kepala apa namanya tadi? rambut, Di bawah hidung, kumis, di bawah bibir, jangkut. di terminal. Boy. Begini, di film dulu sebentar ya. Ya. Awas kalau saya bilang kamera, action, Ya. saudara diam ya. Ya. Awas siap, satu. Doa tuh Isa selaka. Filmnya habis. Oh, sialan. Punya benang bol. Jadi filmna teh beak ijem. Itu kuhoe dina kursi teh duduk heulalanan. Kuhoe Tali koloreknya tuh. lain aya urut pepoean kemari. Aya tali rapia. Heeh. Aku Tak eta. boleh kalau digentos gol benang rapi gitu tuan. Rapi. Naon itu? Bisa ditukar kalau ada itu pita kaset juga bisa jadi film. Iya. Nanti jadi gelap. Jadi gelap. Nanti di TV-nya itu seperti air begitu. Iya. Biar bagus. Hidung bisa pindah di telinga. Jadi hidung pindah di telinga. Begitu saja saya mau permisi. Ya. Oh ya. Sudah selesai. Sudah. Kita sudah sama-sama tergejut begitu. Iya. Karena ini keadaan yang memaksa saya mau beli dulu film di sebelah. Oh iya. Iya. Itu kan ada pom bensinnya. Ada di tukang lotek film. Oh iya silakan Pak. Ya. Isa, Ya. diselesaikan saja sama Anda ya. Baik. Saya mau pulang. Oh, Bang siapa punya untuk ongkos gitu? Saya nggak punya seperak-perak pun. Jam boga duit mana kira ongkos itu batur. Aduh. Kurang ajar wae jeung cuek ka teh mah.